Nepangkeun abdi Sena Guntara nanda ngucapkeun kanggo rompok urang Sunda ronda nu milangkala nu katilu sukses. Nabi Umi Tri Budiawati, Abi Dea Aksi Amalia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ronda yang ketiga. Assalamualaikum. Abdi Neng Sundari Sulawesi. Mengucapkan ulang tahun ronda katilu. Semoga sukses selalu, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Kadrumanan mengucapkan selamat ulang tahun buat ronda kelompok orang Sunda anu katilu. Mugia tuntut raut sawiyunan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan aku dan Ades. Selamat ulang tahun. Kelompok Selagora menjaga jaya selamanya. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi pani aja bade ngucapkeun jeung milad kangge grup ronda rombong orang Sunda tentang tilu. Mudah-mudahan tetap jaya, kompak selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, Abi Lani Gentari mengucapkan selamat ulang tahun buat Ronda kelompok orang Sunda. Milad yang ke-3 tahun, semoga sukses, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kuring teteh jutek Padalarang bade ngucapkeun wilujeng milad kangge ronda kelompok orang Sunda ka 3 tahun, semoga jaya selalu, kompak, sukses lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mamat Didi Ardiansa wilujeng milad kelompok orang Sunda anu katilu, semoga makin jaya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun yang termantau pasti corona ya, ya sukses ronda. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Elis Nose mengucapkan selamat ulang tahun kangge ronda bilang kala ronda kami dulu. Semoga sukses dan jaya di negara. Pokoknya ronda tetap di hati. Yes. Perkenalkan nama Abdi Jafar Residi Wong Ciparai. Mengatur silaturahminya ka orang Madinah sekarang ulang tahun ronda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Teti Rahayu bade ngucapkeun jeung milang kalaan kaping tahun kanggo rorong urang Sunda ronda. Mugia kami sukses majeng salawasna kanggo ieu grupnya. Sakitu ti abdi. Mugia langkung kompak deui memberna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Cirebon Tatangla Gode mengucapkan ulang tahun ronda nu katilu, mugia sukses dan lancar. Diantos kasupingana kanggo baraya ngucapkeun nu tebih diantos kasupingana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi ka rekan-rekan ronda sadayana. Abdi Ahmad Taufik di Ciwastra Bandung ngucapkeun selamat kanggo milang kalana nu katilu ronda. Mugia jaya salawasna makin solid, makin kompak. Silaturahmina makin erat. Mudah-mudahan urang sadaya dina aya kamajengan. Abi perwakilan dari tim SSI Bandung Raya, istilahna kolaborasi lah sareng urang Sunda ya. Mugia urang sadayana sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Abi Neng Rosmini wilujeng tepang tahun kanggo ronda rompok orang Sunda, mugia sukses, solid, kompak. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebados Tirta Dewanata sija ngucapkeun wilujeng tepang tahun ka ronda rompok orang Sunda anu 30 tahun, mugia tetap jaya, sukses selalu, kompak selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Mila Marlina bade ngucapkeun milang kala kanggo ronda anu katilu, mugia sukses, lancar, jaya selalu. Hatur Sampurasun pibados kang pajeng ucap wilujeng tepang taun kanggo ronda anu katilu, mugia cing salawasna daraman sadayana sareng jaya selalu, kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Sumarni ngawilujengkeun tepang taun kanggo ronda anu katilu. Mugia sing
sukses selalu kanggo Ronda. Pokoknya mah Ronda sukses jaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini Ronda akan mengadakan ulang tahun yang ketiga. Mudah-mudahan dari tahun belakang sekarang menghadap tahun depan, mudah-mudahan ada kemajuan kesuksesan yang lebih daripada tahun yang sudah kelewat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun pribados angga Ronda nya. Nah khususna ya ti pribados kanggo rorompok orang Sunda nyaeta Ronda wilujeng tepang tahun anu katilu tahunna mugia kapayuna makin sukses makin jaya pokokna masih di pasihan rizkina tanya sareng sing pokokna mah sukses lah nya ti pribadosna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun pribados Eko keluarga besar Celestia wewengkon nanti Ciamis ngahaturkeun wilujeng milangkala tepang tahun Ronda anu katilu. Pamugi nedaka Gusti Ronda dijantenkeun wadah anu ruah dijantenkeun simpai anu panggupay kancingna pangeling talina pamageus silaturahmi. Ronda milik urang sadayana tatar wilayah Pasundan khususna oge Ronda tegaduh misi ngabeda-beda tina umur, tina tahta, tina harta sadaya oge baraya. Ronda milik urang sadayana anu beunghar ku budaya nu dijaga ku sadaya balarea. Ronda sahandapeun aya hayapeun, saluhureun aya tirueun, sabudeureun aya undeureun, disagigireun aya pikireun. Ku sakituna hayu urang sadayana kasadayana para wargi-wargi Ronda anu jadi panutan urang sadayana ieu grup Facebook atanapi komunitas Facebook anu dibeungkeut ku nami Ronda rorompokna urang Sunda pada khususna. Sakitu anu kapihatur mugi-mugi kapayun Ronda semakin berkibar memberi hibar oge semakin jembar. Kasadayana member hapunten bilih aya cariosan-cariosan anu. Assalamualaikum sampurasun. Abang Jagong mengucapkan selamat anniversary wilujeng tepang tahun kanggo rorompok urang Sunda tenapi Ronda nya. Pokona anu katilu tahun sing langkung manjeul, sing langkung semangat untuk menjadi keluarga. Terus berkarya kesenian hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang memberi, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati.
silih mikanya amin. Wilujeng tepang tahun anu ka 3 tahun. Punten. Ka 3 tahun. Rorompok Sunda Ronda. Abdi nepangkeun Mumi Zikri di grup FB ngasun ngacaprak Sunda di nu aya wongkona Ciamis kaleresan. Abdi nikah ka orang Cipatat ayeuna mah. Amin. Kalian ka dieu nuhun ngawakilan grup FB. Kanggo Ronda mugia tetep lanjut silaturahmi. Benten warna, benten logo, tetap sauyunan, satujuan silaturahmi nanya tetap sami-sami urang Sunda. Hatur nuhun sakitu wae kanggo ketua, ibu ketua. Hatur nuhun panampianana. Mun dugi ngadeg-deg kieu. Sakitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Kang Mano wae ka sadayana. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya 'azimal jah 'alaika salawatullah abdun bil bab yartaji al-asmal a'ta jud bil jawab
udah ya. Dah. Ya. Masih Ayah Ruta. Bunda yang Bapak Ibu Bunda. Haji. Bapak Haji. Mohon. Pokoknya sadayana. Jadi uji-uji. Mau dikumkeun. Pokoknya alus hidung alus bibir alus di tempat diharap digigir mani mulus dan hajarkan pisan kelakuan si kasihan Kunta ganti jalur kesiriknya unggalin nah aku nalu gelis lobat nu bangon nah aku nalu banget lobat nu gelis siga nama ngarasa asa aing ada rupa bisa payu kesasahan kumpulna jadi cilang Oh maaf, bisa silakan ya kayaknya. Kuna bodas diputariku pada coklat kopi susu Asik. aku berarti murah Asik, kenal. geblek hirup naik jadi ruta ulah aku bisa bentak nanti jalur kumojang pohon di batu Ayo. Dibalakan saya. Sawer yang pertama. Alhamdulillah. Coklat. Asal. Ayo Bunda yang mana Bunda? Pak Haji. jangan halus bibir halus hidup halus di tempat diharap digigit mani mulus ganham jagal pisan kelakuan si setan Alah setan. Kunta ganti jalur Alah, dihadulan ke Bapak. Hatur Bapak. Asik. Alah. nu gelis loban nu bangun nah aku nu bangun loban nu gelis siga nama ngarasa asa aing hade rupa bahajapan bisa payu kesasahan tuntun jadi cilak Terima kasih Bunda. kena cilak cakep jauh kena diputariku barang-barang jawar hanya pada coklat kopi susu ganti murah dan jadi ruta ulang yang bisa kita ganti jalan kumojang pohon di baju Hatur. Bapak Maju Jaya di haturan. Mangga Bapak di haturan. Ayo Bapak yang Pak. Mangga Bapak. Anu tadi lumayan 100 sangat. Bapak Haji Eko. Hatur nuhun Pak Haji Eko. Ya. Masih. Bunda Regi. Bunda Regi. Rasa
gembira itu segala Bunda ngapain Bunda? Ngapainnya? Oh jaga gembira itu segala Bapak Maju Jaya di haturan. Budak Araban cenah Udah atuh Bapak. Gerakan dieu atuh Bapak. Baraji, ayo. Bapak Yuna. Bunda ketinggalan Bunda. Bapak Maju Jaya. Bapak Maju Jaya. Mungkin sering tosan panukan sepi bertusukan sobat satara bukti cinta sonat tulis wacana sanes barengan berhalangan dari orang yang ada modal dari cinta dan teman pada diri aku dari orang yang dari cinta dan teman pada diri Iya. Bunda Jaya. Mana? Kang Regina. Pakai kacamata yang Ibu Titin. Bunda hadiah tuh Bapak Yu. Kang Sena. Tunggu dagi di wae sawer tadi heuh. Sawer. Tunggu dagi di wae. Oh, wah, hoyong ayeuna cenah.